Bismillahirrahmanirrahim. Faraun ari ieu eta hiji cabang pi hukmil mutallaqati dina ngajelaskeun hukum istri anu ditolak bisalasi kalawan 3 kali tolakan. Tolak 3 ya. Harumah haram lihurin pikeun pameget anu merdeka saha manjalma istri tolako anu geus nolak ieu hur ha ka eta eman. Walau qoblal wat'i jeung sanajan dina samemeh diwati. Salasan kalawan 3 kali tolakan. Wali abdin jeung haram pikeun abid sahaman istri tolako anu nolak ieu si abid haka eman sintaeni kalawan 2 kali tolakan. Pi nikahin dina hiji nikah au angkihatin atau dina pirang-pirang nikah. Hatta tangkiha sehingga nikah itu eman maksudna ka zaujah nya. Zaujan ka salaki goirohu anu salian ti itu hur atawa abid. Binikahin sohihin kalawan nikah anu soheh. Sumayat luku tuy nolak ieu si goer ha ka eta zaujah watan kodi jeung narima beak naon iddatuha iddahna zaujah minhu ti si goer. Kama seperti perkara keterangan hua nu ari ieu ma ma'lumun eta anu dikanyahokeun. Wa yuliju jeung ngalasupkeun ieu si goer bikubuliha kana kuburna itu zaujah hasyapatan kana hasyapah minhu ti si goer. Au qadroha atau ngasupkeun kana ukuran hasyapah min faqidiha ti anu euweuhna ieu hasyapah. Gambaran potong ma'aktidodin sarta ngadobrak nobros libikrin kana kaparawanan. Wasyurito jeung disyaratkeun naon kaunul ilaji kabuktian ngasupkeunana teh binti syarin kalawan mangkreng. Lizakari pikeun lalaki pikeun zakar. Ai ma'ahu tegasna sartana ieu intisyar maksudna zakar. Ai ma'ahu tegasna sartana ieu intisyar. Wa in qalla jeung sanajan saeutik ieu intisyar. Au ina atau ditulungan dibantuan kitu tan ngasupkeunana teh. Naon binahwi usbuin saumpama pirang-pirang ramo. Wala yustarotu jeung teu disyaratkeun naon inzalun kaluar cai mani. Wa hukima wa zalika jeung ari ieu hukum haram nya. Eta teh lil ayati karena aya pirang-pirang ayat. Sedangkan hikmahna wal hikmatu jeung ari hikmahna pistiroti tahlili. Dina disyaratkeunana tahlil ngahalalkeun eta at-tanfiru min istifa'i ma yamlikuhu minat talaqi. Eta ngaburkeun min istifa'i ma tina narima nyumpunan perkara yamliku nu ngamilik si zauj kana emma minat talaqi tina tolak. Nyatana tina tolak. Tah ieu mah kudu aya muhalil kitu nya. Syaratna si muhalilna nikah bari ngasupkeun hasapah kana farjina kitu galadina kaayaan mangkreng. Wa yuqbalu jeung ditarima naon qauluha ucapanana itu si mutallaqah ai mutallaqah tegasna nu ditolak ditahlilin dina ngahalalkeun. Jadi ngaku tos di aya muhalil tos ditikah. Wan qidai iddatin jeung narima pegatna iddah beresna iddah inda imkani dina nalika ngongangkeun. Wa in kadzaba jeung sanajan ngabohongkeun ha ka si mutallaqah saha asani salaki nu kadua. Fi wat'ihi dina ngawatina ieu si sani laha ka eta si mutallaqah. Dibenerkeun we naon sababna li usri isbatihi karna hese netepkeunana ieu wati. Wa idza da'at jeung di mana-mana ngaku itu mutallaqah nikahan kana nikah. Wan kidoa iddatin jeung pegatna beakna iddah. Bahkan wahalapat jeung sumpah wa itu si mutallaqah alaiha. Nikah jeung sumpah itu saha teh
si mutallaqo alaihi kana nikah jeung inqidau iddah jaza tah meunang li zaujil awwali pikeun salaki anu kahiji nu ti heula nolak naon nikahuha ngawin nikah ka eta saha ka eta si mutallaqah. Jadi upami tos nikah deui nya ku muhalil terus dijima ku si muhalil terus ditolak ku si muhalil terus gawe iddah beak iddahna tah meunang eta ditikah deui ku salaki nu kahiji teh. Wa indonna jeung sanajan nyangka itu si awal zaujil awal kizbaha kana bohongna itu si mutallaqah. Non sababna li anna ibarata karna sanyana gambaran rekena nu ditarima bil uqudi dina pirang-pirang akad mah biqoli arbabiha eta ku ucapan pirang-pirang nu ngabogaan kana eta uqud. Wala ibarata jeung teu aya ibrah eta tetep bidzannin kana sangkaan la mustanada anu teu aya panyarandean eta tetep lahu pikeun eta zon. Teu aya tempat panyarandean eta tetep lahu pikeun eta don. Titik. Walau widaa aja lamun teu mangaku saha asani nu kadua salaki nu kadua alwat'a kana wati. Ieu mah ngaku salaki nu kaduana si muhalilna kana wati wa angkarot jeung ingkar. Itu si mutallaqah kana wati. Maka lam tahul lil awal maka teu halal tah. Tah teu halal itu si mutallaqah lil awal pikeun salaki nu kahiji. Jadi kumaha pengakuan istrina gitunya nu meunang mah. Walau qala jeung lamun teu mangucap itu si mutallaqah lam ungkiha summa kadzabat nafsa lam angkah teu nikah kuring summa kadzabat tuluy ngabohongkeun eta si zaud teh nafsaha si zaujah mutallaqah nafsaha ka dirina si mutallaqah. Wadaat jeung ngaku itu si mutallaqah nikahan kana nikah bisyarti kalawan syarat nikah. Jaza kumaha mun kitu nya. Tah meunang lil awal pikeun salaki nu kahiji naon nikahuha nikahna ka eta mutallaqah in saddaqa lamun ngabenerkeun si awal ha ka eta si mutallaqah. Walau akhbarot jeung lamun teu mah ngabejakeun mutallaqah ka zauj awal ai al mutallaqatu tegasna mah istri nu ditolak. Kitu ngabejakeun zaujah ka salakina mutallaqah al awwal anu kahiji annaha ngabejakeun kana sanyana eta mutallaqah teh tahalalat. Eta geus gawe tahallul itu si mutallaqah sumarojaat tuluy ngabalikan deui itu si mutallaqah. Wa kazabat deui jeung ngabohongkeun mutallaqah nafsaha ka dirina eta mutallaqah dibolaikeun kitu nya. Beritana teh kubilat dakwaha tah ditarima we. Naon dakwah pengakuan mutallaqah qabla aqdin dina sameme akad alaiha ka mutallaqah lil awali pikeun salaki nu kahiji. Palaya juzu maka teu meunang lahu pikeun zaujul awal naon nikahuha nikah ka eta mutallaqah labadahu teu ditarima kitu nya dina sabada akad ai la yuqbalu tegasna mah teu ditarima naon ingkaruha ingkarna si saha si mutallaqah at-tahlila kana tahlil gawe ngahalalkeun ba'da aqdil awal dina sabada akad anu kahiji. Li anna ridoha karna sanyana ridona mutallaqah binikahi kana nikahna si zaujul awal yatadomanu eta nyimpen ieu ridoha binikahihi al-i'tirafa kana narima ngaku biwujudi tahlil kana ayana tahlil. Palayuk balu maka teu ditarima min hati si mutallaqah naon khilafuhu nyulayaan kana ieu wujudu tahlil kana ieu tahlil.
Wa in sodaqo jeung sanajan ngabenerkeun hakasi mutolako sahasani salaki nu kaduana pi adamil isobati dina henteuna isobah ngawati ngajima ngawati liana haqo karna sanyana hak teh ta'allukun eta ta'allaqo eta cumantel itu hak bil awali kana jaud nu salaki kana jaud nu kahiji palam taqdur maka henteu kaduga sahia itu si zaujah wala musaddiquha jeung henteu deui anu ngabenerkeun ka zaujah arabi kana ngaleungitkeunana itu hak kama seperti perkara abtan matwakeun bi kana emas sajamun ulama loba min masyayikhinal muhaqqiqina ti pirang-pirang guru urang sadaya anu ahli tahqiq kabeh.